Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku pasal sewiji makna la ilaha illallahu ari maknana lafad la ilaha illallahu iku la ma'budah ora nono pangeran kang den sembah iku maujud oleh den sembah bihakin kalawan sanyatane bil wujudi ing dalem anane illallahu angin tegese Gusti Allah. Mana la ilaha illallahu ari hartina lapad la ilaha illallahu etala ma'budah ta'aya di pangeran anu kudu diibadahan eta anu bukti bihakin ku sabenerna bil wujudi dina ayana illallahu angin tegasna Gusti Allah. Yes, diterangkeun makna kalimat la ilaha illallah 11 anu kamari. Saterusna seputar kalimat la ilaha illallah nyaeta aya anu berkaitan jeung fadilah atau fadail pirang-pirang keunggulan kalimat la ilaha illallah. Di dieu saur ayana Syekh Muhammad Nawawi radhiyallahu an wa fadailuha jeung ari pirang-pirang kaunggulan kalimat la ilaha illallah teh eta la tuhsa moal bisa dihitung. Tegasna loba pisan. Nah, gue sabab loba pisan teu kudu apal kabehanana da loba pisan. Jadi teu bisa kaitung. Ngan di samping teu bisa kaitung kudu aya nu nyaho hiji mah anu berkaitan jeung fadilah kalimat la ilaha illallah. Jika fadilah maca salawat ada maka itu iPad teh teu apal jiji acan lain teu kaitung teh mah teu apal jiji acan kudu apal we hiji-hijieun mah kudu apal hiji-hijieun mah teu kaitung alamun diitung mah tapi kudu apal hiji-hijieun kusabab kudu apal hiji-hijieun minha tahtina sebahagian. Jadi ngaranna teh min lit tabid min anu makna sawareh eta tetep tina sawarehna fadhail tegasna tina sebahagian keunggulan kalimat la ilaha illallah qauluhu ari dawuhan jeung Nabi sallallahu nyata dawuhanana man ari sing saning jalma eta qala ngomong si man maca si man la ilaha illallah kana lapad la ilaha illallah salasa marratin maca nate nyaeta kalawan tilu pirang-pirang balenan tilu kali tilu balikan piyaumihi dina poenana eta si jalma tegasna dina ayeuna mutama sapoe dina sapoe na eta si jalma maca kalimat la ilaha illallah tilu kali kanat mangka aya
eta lahu tetep ka eta si man naon kafaratun eta ayeuna kalimat la ilaha illallah anu dibaca sampai 3 kali teh mangka tetep keur ka eta jalma jadi kifarat jadi penghapus dosa maca la ilaha illallah sampai 3 kali likulli dzambin jadi penghapus kana sakabeh dosa asobahu anu kena eta tiap-tiap dosa kamanehanana fi dalikal yaumi dina eta poe tah goreng-gorengna goreng-gorengna urang maca kalimat la ilaha illallah teh goreng-gorengna kedul-kedulna paling henteu geus boga ahli tarekat mah per waktu 165 eta tarekat diri ya eta teh kaya ayeuna maca kalimat la ilaha 165 kaya sakali gitu ahli tarekat 165 teh saking eta mah nyaeta geus jadi kewajiban menurut aranjeunana keur ahli-ahli tarekat. Da urang ayeuna kusabab acan ayeuna mentah masuk kana lengkung eta tegasna cantalkeun cara tawajuh ta urang mah ieu heula nyata dawuhan ayeuna junjunan goreng-gorengna 3 kali sapoe penting atuh ayeuna muntah mata 3 kali mata ka urang mah nyata umumna wiridan nu aya la ilaha teh magrib subuh mun wiridan aya la ilaha illallah salian teu maghrib jeung subuh aneh ketawa teuing eta umum mah sekalipun di pesantren kayak gitu jadi wiridan nu aya la ilaha illallah mah maghrib subuh maghrib subuh isya ya subhanallah 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 paling mudah kita tahu ayeuna mun tah begitu likum Allahumma shalli wa sallim amin. Nah, begitu ayah la ilaha illallah salianti maghrib jeung subuh anehnya la ilaha illallah padahal ahli tarekat mah per waktu teh tiap waktu tiap ayeuna bada salat 165 geus jadi kewajiban ayeuna mun tamaker ahli-ahli tarekat ta urang mah 3 kali weh ulah ayeuna atuh lamun hayang rada getol lamun hayang rada getol mengesan atuh entong sapoe 3 kali teuing atuh 33 kali laki geuning cukup we 3 kali kan lawa teuing 30 lain kitu ahli tarekat 465 batur mah 1000 sakali urang mah meureun 33 gitulah diakurkeun jeung eta jeung ayeuna subhanallah 33 alhamdulillah 33 telu ayeuna mun tamanon Allahu akbar 33 la ilaha illallah 33 gatekna tetelah gatek-gatekna cek di dieu mah nyaeta lebih naon lebih ayeuna mun tama leuwih ringan 3 kali cuman lain masalah ayeuna mun tama loba jeung saeutikna usahakeun bobotna mutuna kualitasna ai keur nu ahli-ahli kualitas mah atuh sakali teh sarua jeung ayeuna makan ayeuna mun lebih berbobot daripada maca la ilaha illallah urang 1000 kali namun saur ayeuna mun tandang nasal pangarsa apa Allah yarham mantana ngadongengkeun Sayyid Alawi nyata ramana Sayyid Maliki ayeuna mun ta Allah yarham waktu sarita ayeuna mun ta ieu pengusaha pesawat Saudi maot lajeng ayeuna mun teh hoyong ditahlilan ku Sayyid Alawi rawana Sayyid Maliki hoyong ayeuna mun teh dipimpin di sesepuh tahlilna tuping saurna ayeuna mun ada pengusaha ayeuna pesawat teh artinya wah miliarder gitu
Ari ayeuna mun teh dina tahlil datanya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lamun ayeuna mun kana riungan ajengan kersek bisa ditumbuhan ku beuteung lapar. Naon sababna? Ayeuna mun teh kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali sakali teh ayeuna mun tamus beres ayat kursi dari baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala salat Ibrahim bismillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amin. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al sawan ada atar gitu. Tahu diturutan ulah diturut jika ulama sabnya sampai gitu turutannya udun jangan cikalama aya dasarin tantil bungkusnya nya aya namun tamalin nyesep naungkul ai wiridanana kumaha ai kumaha ai tapakuna diturutan teh eta tah kawas aya namun tu urang teh asa kejebak kuno kara ditu ku ulama-ulama aya ada jangan anu oge jangan anu oge palbadinya efek teh nanaon urang la ilaha illallah la ilallah aya namun tamu pikiran ka mana karep teh we gitu. Jadi usahakeun lamun aya namun terek ngambil nyaeta anu pas-pasan ieu cari ku urang kualitas kalimat la ilaha illallah anu dibaca ku urang teh. Tegasna sing kualitas la ilaha illallah. Sing eusi kitu la ilaha illallah sing bermutu la ilaha illallah lain la ilallah lisan wungkul teh bacaan la ilaha illallah anu sapoe ngan sakadar 3 kali 3 jalan hanya 3 balikan 3 jalan 3 kali eta teh jadi penghapus sakabeh dosa anu dilakukeun ku urang dina poe eta kahapus nyata kumaca la ilaha illallah 3 kali kahapus. Ada sanaon teh nya dosa leutik tuh nya mata urang ayeuna mun tong sok fanatik kana dosa anu aya di batur boro-boro ayeuna mun tama dosa leutik sekalipun dosa gede lamun keur nganilai urang ka batur mah kudu sing selalu husnudzon. Sabab boro-boro ayeuna mun tama dosa leutik bet dosa gede oge aya penghapus dosa gede teh anu urang teu apal tuh anu urang teu apal penghapus dosa eta nya di antarana ayeuna mun teu menjelema anu sok maca la ilaha illallah hanya 3 kali sapoe tuluy ayeuna mun teu jelema jorok tapi keur penilaian orang ka batur ai urang mah ulah sakahanakeun baelah dasar detik menang kege la ilaha illallah beah ulah ieu dihanakeun kitu ngan lamun aya di batur kitu urang teh paranti urang ka batur mah geuning aya namun teh manehana katingali sok wiridan sok maca lain dosa anu kitu wae mah mun urang ka batur kitu ngarah urang jadi husnudzon ka batur. Lamun ningali ayeuna mun teh dosa-dosa ai urang tong sok dihanakeun mun keur urang mah cantang tuh da eta mah kabehanana oge aya dina kersaning Allah teu bisa dipaksa Allah yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru liman yasha
yu'adzibu mayasa wa yaghfiru limayasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala lamun dosa mungkin ngerasakeun ngahapunten, mungkin ngerasakeun nyiksa. Lamun teu ngahampura nya disiksa, lamun ayeuna teu jadi siksa nya dihapus teh dihampura teh. Teh aya dina tahta masyiatillah, aya di bawah kersaning Allah. Susah buat gitu orang tong sok mastikeun, apalagi aya namun tasok mastikeun nyaeta kana pagawean halus urang, mastikeun bakal digajar, mastikeun bakal ka surga. Nu kitu ujug marana. Lamun urang aya namun takabatur ngaranna teh nyaeta husnudzon, ngaranna teh sarebu kali manehan dosa oge da Allah mah masih keneh nyaeta kasifatan ku maha kersa. Tegasna Allah ngeresakeun lamun ka jelema anu berdosa salaput hulupun Allah masih keneh aya wewenang ngahapus ngahampura. Tadi dinya aya namun tamaati urang sikap urang teh nya abatur teh kitu. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anka bil akhbar, sareng dicarioskeun ti sina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu. Dawadana awhallahu ta'ala ila Musa fit Taurati, parantos maparinan wahyu Gusti Allah taala ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, anu mana nyata Kangjeng Nabi Musa teh dilungsuran kitab jenenganana kitab Taurat. Allah ngawahyuan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dina kitab Tauratna ada pidawuh Allah, laula may yaqulu la ilaha illallah, lamun geus eueuh jelema, laula man lamun geus eueuh deui jelema, yaqulu anu maca eta si man la ilaha illallah, kana kalimat la ilaha illallah, la sallatat mangka pasti bakal nguasai naon jahannamu neraka jahanam ala ahli dunya ka ahli dunya. Tegasna bakal kiamat, tegasna bakal kiamat lamun geus eueuh di muka bumi ieu anu maca la ilaha illallah. Tak alhamdulillah, alhamdulillah seueur keneh ayeuna anu ahli la ilaha illallah, seueur keneh anu ahli tarekat anu diantawis nyaeta nyeurkeun maca kalimat la ilaha illallah anu minimal nyaeta tiap ba'da salat fardu teh 165 aranjeunna mah gitu. Anu urang mah ayeuna mun melah 3 kali teh sapoe atuh ayeuna hayang naik meusan tiap waktu weh 3 kali teh lain sapoe. Tiap ayeuna mun waktu weh 3 kali teh. Qala Suhaimi parantos ngaduwa Suhaimi radhiyallahu anhu, dawanana afdalul asya'i, ari pangunggul-unggulna tina pirang-pirang perkara eta al imanu iman, wa huwa jeung ari eta iman teh eta qalbiyun bangsa hate.
qalbiyun bangsa hate wa afdalul kalami jeung ari pangunggulna omongan eta kalamullahi nyaeta dawuhan Gusti Allah wa afdaluhu jeung ari pangunggulna kalamullah eta Al-Qur'an wa afdalul kalami sareng ari pangunggulna dawuhan ba'dahu sab'dana Qur'an eta la ilaha illallahu kalimat la ilaha illallah fahiya mangkari eta kalimat la ilaha illallah teh eta afdalu anu lebih unggul minal hamdi tibatan muji ala sahihi nurutkeun kaul anu sahih li annaha karana sanyana eta kalimat la ilaha illallah eta tunfi matak nganapikeun ngeuweuhkeun eta kalimat la ilaha illallah al kufra kana kakufuran matak ngahilangkeun nyaeta kana kakufuran. Dadauhan Syekh radhiyallahu an pang unggul-unggulna pang istimewa tina sakabeh perkara tina sakabeh urusan tina sakabeh masalah kehadean masalah kealusan pang abdol nate nyata iman geus puncakna eta puncakna ya namun puncakna sakabeh urusan kahadean teh nyata aya dina iman matak mun aya keneh dina puncak kaunggulan teh ulah aya namun teu kieu nu kamari teh ada nu kamari teh karena orang-orang kafir, orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi tuluy katingali sosialna nyumbang kaditu nyumbang kadieu mere itu mere ieu mere itu tara pasea tara merangan tara ngagorengkeun tara nyieun kerusuhan gitu tuluy ulah dianggap ayeuna mun tema daripada orang Islam anu baragajul euy leuheung keneh leuheung sabab naon anu afdolna imanna atuh dah. Iya aja namun tanu iman teh nya tukang boboh, nya tukang tarok, nya tukang mabok, nya tukang kokodok. Saya namun teu kitu beak ku salah apaan aya anu pang abdona naon? Aya iman teh eta. Ulah leutik teh mata urang ayeuna kudu kacida syukurna ka Gusti nya ngaku sapopoe tukang dosa mah ngaku sapopoe lalawara ibadah ka ngaku tapi ieu aya inten mutiara anu aya di urang paparintah Allah ta eta nu urang kudu syukur teh aya naon aya iman meakeun kana sakabeh kaunggulan anu lain meakeun kana sakabeh kahadean anu lain aya naon aya iman aya keneh percaya mun urang ngalakukeun dosa teh ieu teh nyaho urang teh doraka kitu nyaho ieu teh diakui ku urang diyakini ieu teh dosa pan ari anu teu iman mah eta teh ngalakukeun kitu teh nya bari ngalakukeun goreng bari ayeuna ditekadkeun alus perkara anu goreng ditekadkeun alus eta teh bodoh kata toloyo ngaranna jahal merokap lamun ngalakukeun ayeuna mun tema perkara anu goreng ditekadkeun goreng bodoh biasa bodoh standar ngaranna jahal merokap ai bojo ayeuna kata toloyo jadi bodoh beak tai kahulu-hulu baheula bahasana teh bodoh beak tai kahulu-hulu ngaran teh bodoh merokap teh
Ari aya naon tamanu goreng ditekadkeun goreng mah nya bodoh biasa. Nu goreng tuluy dilakonan, ditekadkeun heueuh aing teh ieu teh nyaho. Sapapadading kuring ngalakonan perkara naho da urang ge ieu nyaho ieu teh goreng, nyaho ieu teh dosa, nyaho ieu teh maksiat nya. Masih kena standar bodohna teh. Bodohna teh. Tapi lamun aya namun tamah perkara anu goreng geus ditekadkeun halus nya bodoh merokah bodoh teh ka hulu-hulu ngaranna teh nya eta masalah iman ai iman teh lain ayeuna paranti pagawean eta da abdi ge sarua ngimankeun da abdi ge sarua percaya lain masalah eta atina jadi pagawean lain pagawean lisan lain pagawean anggah otak badan tapi pagawean nyata hati pagawean hati keyakinan tapang abdolna dina sakabeh urusan kahadean teh ayana teh puncakna teh dina iman. Ari iman nyaeta pagawean anu bangsa hate lain pagawean anu bangsa lisan. Ari pagawean lisan mah nyaeta bacaan-bacaan omongan-omongan tah anu pang abdolna kalam omongan nyaeta kalamullah. Aya kalamullah teh lain Quran wae. Jadi ayeuna mun ta kalamullah teh nyaeta ayeuna dawuhan-dawuhan Gusti Allah anu aya dina Taurat kalamullah. Tuluy Injil kalamullah, Jabur kalamullah, suhuf Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kalamullah, suhuf Kangjeng Nabi Ibrahim kalamullah. Ta aya anu pang abdolna kalamullah nyaeta Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an teh dibandingkeun sareng kitab-kitab anu dilungsurkeun ka para nabi sareng suhuf anu dilungsurkeun ka para nabi eta pangunggulna ti saantero kalamullah. Sabada Quran kalamullah teh anu abdol pang abdolna nyata la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah teh eta lebih unggul daripada alhamdulillah menurut kaul anu saya sabab dina jerokna dina eusikna dina kandungan la ilaha illallah mah eta teh nyaeta ngusir tina kakufuran mun jelema ayeuna mun tama kufur maca la ilaha illallah jadi iman jadi mukmin. La ilaha illallah jadi mukmin. Tuluy ayeuna mun tama ieu ngancik ayeuna mun dina ati kakufuran maca la ilaha leungit deui kakufuran hilang deui kakufuran. La ilaha illallah teh kitu. Wa qala badum inna kalimata la ilaha illallah isna asyara harfan fala jurma wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.